Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Ayo ngomong cenanya. Urang Sunda mah teu bisa ngomong huruf F. Jadi lamun ngomong huruf F teh jadi P cenah. Misalkan fokus jadi fokus gitunya. Terus fulus jadi pulus cenanya gitu. Teu sakabeh urang Sunda kitu lurnya. Contohna kuring. Kuring mah lamun nyebut naon? Fulus nyebut fokus ya, jadi sakabeh kahade ulah fitnah nya. Terus jadi cina urang Sunda mah lamun aya huruf D atau huruf B di tengah-tengah kecap eta sok tara disebut, misalkan sendok jadi senok ya, sendal jadi senal ya, teu kabeh kitu lur. Contohna saha? Kuring contohnya. Kuring menyebut sendal biasa, nyebut senok gitu. Jadi itu sakabeh gitu nyalurnya kahade ya. Itulah pengennya ampura kaca heula mandi kebenaran keur moe anuk gitu dina poean bisa kaburu hujan bisa basuh kayaknya. Yang kebenaran ditetes naeur cai haneut nya dikana emerkeun gitu bisa beres. Kitu nya. Wassalamualaikum sampurasun.